Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah niatna teu beres tah ieu sedekah kerjaita bab sedekah kamangfaatanna masya Allah ti mimiti gudang tadi datang ke WTS tadi di sedekahan mah ya Allah ya Rabbi geng anu diberean bae terus taluk datang ka jana salat Jumat terus-terusan tobat neuk nobatkeun jelema teh ulah dinasehatan hungkus sedekahan anak urang ge lunakna ge geura ge diberean saya tak bah cenah hayang meuli HP beuli tah ku sia boleh carekan geus menang 2 poe deui hayang meuli HP deui sia beuli deui tah ku sia jang ceuli sia tah HP sia antingkeun di ceuli sia beuli deui tah irung HP-an kegenya kieu aing we cenah mabok HP mah ye ngeusang mah abah aing cenah bangun marahin amat lah geus mah moal mabok HP tuh daripada dicarekan mending berean aya sia berean masya Allah kari loba dongeng-dongeng ku sedekah maluluh geus eta mah komo tah lamun awewe anu tadi ditanya ngajebris teh neng ka mana tuh tanya kos boga beunit teh masyaallah ya Allah ulah dimarahan coba isuk sekali deui neng balik neng ya ngaca ya Allah masya Allah ulah yes beli apel 5 kilo pangkirimkeun ka ditu bijakeun dipepen gitu Assalamualaikum salam nana tak apel tidak pepen nana pen pondok tenda di lawang ambo di lawang heula kebel-kebel mah tunggaran di kadahar dicokot kan beneran 3 poe jeruk 5 kilo 10 Assalamualaikum teh saya dipepeh naon eta jeruk bawa ke jeruk boleh je ate mah gua gitu ku sedekah mah lunak cenah ge ya Allah ya Rabbi lewat gaya neng di mana teh pabrik deres kan ngajawab bari meuceun-meuceun beungeut ge ngajawab kamari mah ngaca nek mana iku mah pabrik gitu geus aya soran kan ku hari mah nah iya pokoknya aku bajingan mah beunang bae naon ge sedekah maksudna keur carita sedekah awewe hese kumaha bae ge je komo awena kanyahoan hayang motor bawakeun motor teh bisi di ka mamana pake bae kitu pake bejakeun ka ditu Assalamualaikum nanda motor tisa dipepen maksudna naon bisi di ka mana ieu pake bae ji maksudna dibikeun teh naon henteu ieu mah pake bae heula teh jaritakeun kos kitu tah kuncina tah STNK-na nya lagi kan kieu bageur amatnya bageur ai beungeut teu sabaraha cekeun bageur tah kan boges gitu tah itu si itu kasep tapi cek ngejat kurang bageur tapi si ieu mah aya dibandingkeun ku urang beungeut mah ieu mah beungeut perang gitu. Tapi bageur dah mulai gitu nah kapanggih neng di mana pabrik emang mah mana dinu kenal itu dah aya tah geus tek and jeep ngaranna tuh mulai geus diantarkeun ku Assalamualaikum salam ieu naon antarkeun motor pake bae geus ulah sieun-sieun tuh pokona malah laki mah pake bae teh maksudna mah untuk merogoh hatinya kan tah eta sedekah babari jasa geus ka ditu mah masrahkeun diri anu tadina urang ngudag jana kuari mah nyana ngudag urang kuna teh sedekah nu tadina daekeun bisa jadi teu daekeun tadina urang geus aya jalinan I love you cinta panas ahmarana geus panjang panas ka tiba-tiba kuari jadi kos kieu ye horenganan kurang sedekah baheula makan disebutna mahugi sedekah keneh teh ge ngan bahasana kabebena mah mahugi sedekah eta ge sedekah juring
Iya beker cerita bab sodako. Jadi ngaleleskeun hate. Masya Allah. Belah dituna. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dongeng sodako mah geng bisa jadi tobat. WTS bisa jadi tobat. Disodakohan kos gitu. Kemudian eta cikeneh nu awewe nu embungeun ku sodakoh mah bisa jadi luluh polisi galak ka urang sodakohan ku urang kerjasama jeung nyana moal daekeun angkep 1 juta kali urang boga kasalahan moal daekeun angkep kajian kumaha ge urang teu make helm aya polisi di ditu ye sia sugan teh saha kitu ulah kitu atuh ih di hareupeun aing mah dadah moal daekeun geus sodako. Alhamdulillah. Ieu keur cerita asli da khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Oh, moal tah mah urang anu sedekah muludan. Di masyarakat kanyahoa Mang Haji Pendi cenah kunaon sodako mulut teh lain nyokotan sodako nu benci da lain saurang salembur tapi lamun urang sodako Mang Haji Pendi cenah mere kebo jang muludan salembur nyaho kabeh mah keur cerita nyaho behelan nyokot salembur nyahoan kabeh Demantak eta nyana kuari kos kitu teh salembur nyahuan kabeh kos kitu naon cenah kos kitu pokona mah eta salembur jalan eta sodako bedas sodako ya Allah bedas sodako lain naon gitu ngaranna lain letik-letik bedas duniana akhiratna bedas das di akhirat aya jelema anu tiis batur kapanasan kok tiisen amat eta mayungan sodako urang waktu di dunia sebab waktu di dunia jelema kapanasan hatena kulantaran butuh dibantu kunyana jadi tiis hate di dunia bakal karasa daga di akhirat tiis Masya Allah mait anu di jero kubur anu loba kekurangan bisa katulungan aku sodako bisa katulungan anakku sodako mait ya Allah ya Rabbi bedas jasa sodako khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bi sholli alaihi doakeun ku anjeun Muhammad sebab doa anjeun teh sakandul lahum nyieun katentreman katumaninan ya Allah wallahu sami'un alam ya'lamu anna yaqbalu taubata an ibadi apakah teu nyarawan geus ditakrir apaleun para sahabat lubana jeung para rekan bahwasanya Gusti Allah teh narima kana tobat ti para hambana wa yakhudhu jeung narima kana sedekah-sedekahna apaleun jageus dibejaan ti jem 3 keneh ku Kangjeng wa anallaha yunsanya Gusti Allah wa Allah at-tawwabun sangat narima tobatna terhadap hambana ar-rahim turulas asih ka hambana memantak di dia istifham litakrir tujuan daripada istifham ieu teh ngahudangkeun kana tobat ngagerakeun kana tobat jeung sedekah supaya urang kabehan secara umum daek tobat tur daek sedekah fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun balukar tina Allah nita neruskeun pagawean da pagawean teh horenganan bakal katingali ku Gusti Allah lain bakal katingali nisbati Gusti Allah mah atuh apaleun nyahoeun janang Allah dumanteug fasayarallahu amalakum Allah bakal nempokeun ka amal-amal anjeun ulah di akhirat di dunia keneh oke di dunia keneh
Iya ancaman ya. Sekaligus targhibun azim. Silakan dek beramal kumaha bae ge. Ibadah nu bagus teruskeun. Fasayarallahu amalakum, Allah bakal nembongkeun ka pagawean-pagawean anjeun. Ya malum itu silakan pagawean. Ente maksiat terus. Awas. Fasayarallahu amalakum, Allah bakal nembongkeun ka amal-amal anjeun kabeh. Ulah di akhirat di dunia keneh. Jelema ibadah ka Gusti Allah, salat konsisten berjamaah, teuting ala kadar, hudang 2 rakaat bae mah, isuk salat 2 terus bae bakal ditembongkeun ku Gusti Allah amalnyana. Istiqomah dina salat berjamaah, peutingna hudang, beurangna tah duha, tempokeun. Setahun, 2 tahun, 10 tahun bakal aya berbeda. Fasayarallahu amalan. Jelema ngridit. Siapa ju sariri bae. Jameureun kridan ngridit kabeh. Ngridit nih motor, mobil atawa imah. Awas, eta barang nu dilarang ku Gusti Allah. Lain kreditna, kredit tuh masalah, tapi lamun cash jeung kredit akur. Atau terima cash kredit bae atuh halal. Ieu mah nu haram soteh anu 2 akad berbeda. Mun cash 10 juta, lamun kredit 20 juta haram riba. Nah, kuari tinggal ditanya aya eueuh anu akur tah misalna cash jeung kredit akur, mana coba mun aya bawa ka di jeleumana. Makana bola ngomong langsung mah kredit haram. Kita kudu dibahas deui geus keur ieu. Ya, aya kiai nu kakarek ngadenge, ki uci sambarangan bae ngredit haram. Deh, tah meureunanan teu ngaji kitab. Sungut sian apa yang disoekeun. Tungtung 5.000. Hai ngaji ulah datang di tengah bae tanyakeun heula atuh. Ulah ka aing nanyakeun ka murid. Nih, eta kucing ngaharamkeun kredit. Emang geus dibahas teh dieu. Nyaho ya sarwana. Pantaukeun murid kos kitu ya. Atuh kan istiqomah nanyakeun ana. Kucing ngaharamkeun kredit emang geus dibahas baheula dalil-dalil. Wah tunggus beres. Kumaha? Tek bener berarti ngajina teh. Nah, ya, jelema kredit setahun, 2 tahun bakal fasayarallahu amalakum, katembong gara balukar siksaan ti Gusti Allah. Jelema jokot duit di bank atawa rentenir, fasayarallahu amalakum. Jelema judi, fasayarallahu amalakum. Dehe korupsi, fasayarallahu amalakum. Bakal ditembongkeun di dunia keneh. Ibu urang sararea anu gajanten pernah janten gubernur di negeri urang atupan ayeuna ge masantren keneh. Eta teh apa sayarallahu amalakum ditembongkeun ku Allah. Sajabi teh eta ge seueur keneh hapunten. Ka para pejabat sumuhun. Ieu teh da sadaya ge tarangan salaresna mah atuh. Saha anu di penjara teh hapunten ka sadayana. Caknya goblok meureun sia. Sopan ge nyeri ka hate aing. Tahu kos jelema ngajatokeun cinta ka hiji awewe. Awewe na sopan geus hapunten jakena. Sanes abdi nolak ieu hapunten. Kunaon atuh? Ieu mah aduh masyaallah nya. Teu tiasa nyarios abdi mah hapunten we. Teu acan we heula ayeuna mah heulanan teu acan. Hapunten we heula nya ieu mah. Mun bilih badan kanu sanes mah mangga bae. Eta pan sopan tapi nyeri. Sial tah urang priangan goblok. Nyeri eta kos kitu. Aduh, ongkos sopan padahal nolak. Beda jeung urang Tangerang atawa urang Karawang, Bekasi, tah mah sapagodo sarua. Mun aya anu ka awe teh abdi cintakeun neng. Deh. Cintayangan bae nu saejeun sih. Emang kunaon henteu lah ieu mah heulanan. Moal wakal heulanan teu bogoh, jelas-jelasan kan. Ambo budak. Tangerang makan kos gitu. Bung lah. Bung. Jadi emang bahasa kos gitu.
Tapi kan geus emang ngeunaheun kos gitu kan. Di teu adi ulah awak eulanan. Orang dawa kidak eulanan ulah awak eulanan. Mak urang mah eulanan nya eulanan. Atuh bener tuh kulantaran emang nagarana tuh biasa. Tapi kan di Bandung mah lain. Apunten. Sanes teu nampi sanes. Tapi ya mah henteu we heulanan. Bili bade miliaran sanes mah teu mangga we heulanan. Abi mah teu geuneuk teu malek mah goblok beureun. Eta teh nolak teh tolol. Sopan tapi nyeri. Atuh beda-beda daerah sadaerah. Nah, ieu tah sakumaha tadi seueur anu marulya anu aragung ayeuna ge nyantren keneh kapan. Hapunten we da di dagri urang ge kan aya ibu urang sarerea. Nah, susanesna ge kan mantuna ge sami. Ayeuna ge nuju masantren keneh. Di mana? Di bawah druji. Itu balik masantren penjara sumuhun. Loba-loba deh loba eta teh keurang pasayarallahu amalakum. Je imalu masih sok ada korupsi pasayarallahu amalakum. Sok si ada judi pasayarallahu amalakum. Mana jelema nu sok judi sugih malaya. Malaya jelema nu sugih. Cenanya anak naon kitu ngaranna judi menang 100 juta kon bade tak koprok 100 juta mana aya koprok 100 juta. Ja bandar ge boga ge ngan 1 juta. Bandar koprok mah 30-an juta ngan 1 juta. Nah, kotok-kotok menang tah bayar. Kotok-kotok menang tah bayar. Keke nyana nu menang deui. Kotok-kotok nah beak jeuna geus deuleu. Beak ke duit aing cak bandar ye. Kotok menang tah du batur teh ya mangkaning aya gedena 500 yeuna geus beak tinggal 50.000 atupan kumaha tah ye samakeun di balang ngeusan cak cenah teh tolong badar koprok teh di mana ge kos kitu ya modalna ge nya ngan 1 juta ye atuh siapan bandar koprokna ge tah ayeuna judi 100 juta nu 1 miliar mana nu sugih gue menang judi misalnya teh menang 100 juta put nu ngadenge sia menang judi kan heuh menta tuh aing tah 10 juta sia belum tah 10 juta teu karasa tah tuh anu sit teh nyana mah ngarokok ngahuta judi emang kumaha kitu masyaallah teh mah hawa nafsu doang nah pas sayarallahu amalakum jelema nu sok judi imah ge bakal dijual malum masyitum pas sayarallahu amalakum jelema can maki dina nyandung lantaran ngan sakadar nafsu doang sapira digawe ge kocek aya borongan kocek aya borongan geus borongan pamajikan opat pas sayarallahu amalakum kadeul bal kebal deui ge budak TBS eta kajeuna kumaha je gantung diri bisa ujanan je nu kolot menta nu kadua menta nu katilu menta nanti dulu dah ngutang aja di warung ntar nih belum ada proyek ya dah ngutang kan ini saya 1 juta 2 juta nah cek tukang warung kapan bayarnya entar suami saya belum ada proyek nanya deh kan ke suami belum ada proyek pandahar mah udah terus mah udah sekarang kita musyawarah kita jual aja rumah yuk nanti juga adanya jual rumah kita di mana ngemper aja dah tuh ai pamajikan opat aing mah ngemper etis tante mal kebel ya pas sayarallahu amal lamun dek nyandung kuduna boga pabrik teh awakna seger teh bobogaana ge seger teh atuh bade bobogaan teh seger ngan sok doang pamajikan 2 pugu tilok digarap-garap teh lalaki tolol sama kos kitu pugu pamajikan minta cai di ku dan pamajikan salaki lemah cenah kiai lemah naon ieu lah teu loba omong pancena 2 pamajikan 2 mah 2 bae cenah mangso jelema mah kos kitu geus hudang-hudang cenah kiai saatnya neta kiai moal bejakeun nama rahasia perusahaan. Nah, ieu lamun aya jelema eta teh pagawean anu di luar. Naon kitu ngaranna? Di luar kelayakan. Pasayarallahu amalakum. Deulekeun tungtung. Deulekeun. Allah bakal nembongkeun. Jelema ibadah pasayarallahu amalakum. Jelema nyieun pondok pesantren, salafiyah engke bakal katembong ku Gusti Allah kumaha ikhlasanna pasayarallahu amalakum deu tungtungna
jelema nyeun yayasan awas dilekeun fasyarallahu amalakum nya manehna bener-bener ka agama apa ka dunya fasyarallahu amalakum aya kiai anu dirante kiai yayasan dirante emang kudaon gitu ya itu korupsi ban itu beres manajemen aja tambah sekolahan pesantren mah fasyarallahu amalakum jelema jadi pejabat korupsi fasyarallahu amalakum pokokna mah naon bae naon fasyarallahu amalakum kalau masuk inget ka dongeng tak inget ka Gus Dur dongeng-dongeng nu didongengkeun ku Gus Dur aya hiji kiai bager jasa boga tangkal rambutan di hareupeun imahna lembut santri geus kieu bae lembut amatnya lembut amat pas ini tah si santri teh penting yuk urang garap yuk ayo siap tah geus sia nu naek embung sia nu naek sia nu dihandap nu mulungan naik guys tah mah kadang manyartieun kuya naik dosa urang ngadahar cenah ulah di daharan atuh pokona turunkeun ilanan ke kakarungkeun ke urang bawa geus atuh turunkeun teh turun nya beres di pondok nya ngadaharan aman kan Masya Allah kiai bari doy cekeun geus kitu mah husnuzon santri teh menang 2 poe kan loba keneh nyokot teh yuk ayo nyokot teh sakumaha kamari tah aman kan kiai na ge neuleuh isi rambutan aing jadi ngaeueuh saha sih ya aing ngadenge ku ciwes nama ti peuting teh ye kiai mah meureunan ai peuting hudang mah osok yo katilu kali sarua ditaekeun kadenge ku kiai na ditempo kan kadenya tempok karena tempok nu nungguan dihanapan dulu ka kiai lumpatna berebet bae kan langsung di jero kamar kieu wah aing kajawan beungetan teh cekeun teh geus kieu bae mudah-mudahan aing teu kajawan beunget cak santrina kiaina kan dihandap terus bae di luhur geus pinuh tancan geus pinuh tancan cekeun cek nu tuh geus cak santri depan sorana beda sorat lain hujana digerakkeun deui jang geus pinutan can cukup lain bahasa nu biasa aja ieu mah nya naon ieu mah barang di deui asana kiai ka jeung mana ditelak-telak nya bener ieu teu turun nya di luhur bae digerakkeun oge cukup jang geus geura turun jang waduh bener aduh kiamat cenah kajawan turun jang mesti ragak moal jang kecuali kiai da ka imah heula jang teh embung kadele beungeut embung ai turun mandeg kan embung kadele beungeut aduh tapi kiai na hebat tuh teh geus atuh cenah mama ka jero bae heula kitu atuh turunnya lompat ke kamar babaturan agar kieu bae nya lagi guprak bae ka dieu rambutan ditinggalkeun sakarung rambutan atuh babaturan geus gas ieu teu ngomong itu teu ngomong aja jana nanya aya kiai kan sial ini bejahan atuh bejahan kumaha aja ada di luhur geus berarti urang kumaha cek nya isukan urang apa datang bae ka kiai ye maulah emang kunaon atuh nya teu jauheun ka beungeut urang ieu deh tuh kiai menyahun jeung kumaha ge suara urang tingkah urang moal cek nu teh heula teh ulah isin urang ka jeung kumaha isin ka jeung kumaha ge ulah nyana pan peuting ka jeung kumaha ge teu neuleuh ka beungeut urang ulah lah nyana keur pasini kitu isuk-isuk jang ka dieu dah kan cak aing ge kanyawan kan cak aing ge kanyawan digerokeun ku kiai teh ka dieu jang cepet waduh datang jadi baju merungkut duaan hampura cenah kiai ngantu kajen kumaha lain kitu mun deuk di alaan nu arasakna alaan kabeh
Oh masalah mama emang musuh ayah di ala ieu. Sok atuh bisa ngalak mah ngalak ka luhur, engke ujang besi hayang menyokot. Pan eta kos kitu teh ieu malu masih. Ditita ge penteungeunahkeun kana hatena. Aduh sakit ai puyeng ieu. Ai teu daek pan urang kumaha, ai daek pan atuh kumaha. Ayo ke daek-daek oke kan naek nya dua anu hiji. Cak babaturan anu liwat kanyahoan kan atuh sugan teh nyana teh nyahoan babaturan ge cak aing ge bakal kanyahoan sia kabehan santri nyanahoan mawanyana maling anu kiai pan sugan teh kiai doang nu nyahoan pado ampun na ieu pasayarallahu amalakum di jelema maling sakali mah teu kanyahoan dua kali mah tilu kali mah pasayarallahu amalakum bakal kanyahoan bae kos dongeng abah teh anu ngadi kucing bisa mawaan eta bisa mawaan naon kadaharan ye barang kadatangan tamu geus lain jelema deui nu mawaan sangu nu mawaan cai ucing tek cih hebat amat teh sagana atuh kitu ucing di dieu mah ieu teh angora ucing angora nurut geus ngadidik ieu mah kajian kumaha ge ajib cek cenah hebat-hebat teuing ye tah tapi kan meujeunna bae geus beres tinggal dahar doang ye geus siap dahar torojol teh aya beurit atuh pan ucing mah ka beurit musuh sedengkeun beuritna anu layak didahar ku ucing kita acak-acakan pada kadaharan nu tadi cek cenah hebat teh tah geuninganan sayur beak kata rajang, lauk beak kata rajang, bahkan kacepretannya anak gitu. Atuh ngudag-ngudag beurit di dinya. Pasayarallahu amalakum. Bakal kanyahoan bae aslina kajen ku kumaha. Jelema lain kiai ngaku kiai fasayarallahu amalakum. Jelema lain bos ngaku bos fasayarallahu amalakum. Jelema, aduh dedem goblok beneran atuh tenang bae sih. Yes, apa? Bakal serot atuh tuh naon haju kos kotok ndoga. Atuh jadi jauh be batur. Pasayarallahu amalakum. Ieu ayat masyaallah. Imalu masyitum. Pasayarallahu amalakum. Ayo gawe ku maneh bakal kanyahoan pagawean urang kajen ku kumaha ge. Je lamun henteu kanyahoan lila turun azab banjir. Turun azab angin, turun azab gempa, eta teh dek dikanyahokeun. Nu mantak dibere gempa aya naon si didinya. Nu mantak dibere angin aya naon si didinya. Nu mantak dibere banjir aya naon si didinya. Fasayarallahu amalakum geus ditegor ku Gusti Allah sababaraha kali geus terketahui tapi teu daek tobat. Fasayarallahu amalakum. Allah bakal nembongkeun kana amal-amal arajeun kabeh nu dipigawe ku maneh imalo basitum sadaek teh sia tapi deukeun ulah di akhirat di dunia keneh bakal katembong ya Allah teliti ku urang kamari aya angin di mana mau Tanjung Kait belah dieu setik urang mah ngan sakadar nyaho alah beliun aya naon kiai makan neliti aya naon si didinya sampai aya angin beliun anu pohara rarusak sabaraha puluh imah kentengna rareuweuh aya naon sih didinya teliti ku urang mabok mungkin aya tapi meureun teu sabaraha zina mungkin judi mungkin korupsi mungkin maling mungkin teliti oh kanyahoan didinya teh aya perumahan anu encan dieu si lolobana masih kosong keneh bahkan geus aya rarusakan saeutik eta teh dipergunakeun ku jelema nu hidungna belang ulah haju ngaca sia jairu kan mah teu belang sia mah goblok bogo ngaju ngaca aing mah teu belang cekna tah ieu horeganan markasna di dinya geus dibasmi ku masyarakat
lurahna bahkan geus pernah ngabasmi, awas jangan melakukan prostitusi di situ. Nah, tetep bae geus dibasmi tahun kamari daratang deui ka dinya. Geus diurak-urak padahal ku masyarakat ge. Ih bahaya siap masyarakat dininya ge geus. Ieu teh ya adalah keur memancing siksa, awas ya. Bahkan geus pernah aya saha babara bangunan dibeulem ku masyarakat. Geus aman datang deui keur meujeuna loba-lobana ku di daerah eta prostitusi. Perzinahan geus teu bisa diatasi. Terakhir ku Gusti Allah. Jipas sayarallahu amalakum. Baheula Gunung Galunggung keur kula di Garut tahun 82 akhir. Nah, begitu tuh isuk-isuk teh poek kos peuting bae isi aya naon? Mobil ti arah Tasik teh kacana pinuh ku debu. Gunung Galunggung, cenah Gunung Galunggung. Oh, ngaji makan terus. Terus bari make ieu gara lampu. Nah, sapoe dua poe sekian hari. Cek ajengan teh urang ka ditu yeuh cenah urang ningali kanu naon gara-garana anu jelema-jelemana ngungsi urang bari mawa eta kupat terus supermi baju-baju santri teh diajak ku almarhum ajengan imam atuh di bumi mah nyieun kupat supermi ngarumpulkeun aya oge masyarakat berangkat jadi itu nempok ngarus bu bener beuh tama atuh lain bereun pantar urang jatuh pagenjak-genjak kos kitu sih di desa di bawah desa pagenjak-genjak di basi dan lain di kam pohara nah geus we sakitu tah tapi di mobil teh nyarita jangan moal pati-pati aya siksa gunung meletus kitu lamun teu lamun lain siksaeun mah ke aya naon di dinya teh ngarobrol teh di mobil urang mah kan santri ngadengekeun we baris kiai sa mobil pura sa mobil ada yang dongeng aya anu apal horenganan di dinya teh raja kredit di Tasik teh raja kredit nu di Jakarta teh raja nama urang Tasik. Eta kredit ribawi buahkan rentenir kelas kakap geus lain kelas gabus di kakap Tasik Malaya aya nu apal Pak Anu nah ku salah urang mantu kiai nyaritakeun teu oh pantes ngobrol lah caritana sakali deui di ditu di Tasik bener horenganan seperti eta lain teu ditegor kan ku kiai nu sejen lain teu di bere kitu naon ngaranna papatah tapi ternyata kekeh terakhir pasayarallahu amalan tungtun mah kabaud we kabawa kabeh jeung nun teu ge nah tsunami Aceh atuh geus pada maklum dirinya mah jaba gembong itu judi teh di dinya gembong narkoba di dinya anu ambualayah ka Jakarta ka mana teh ganja teh di dinya lain teh dicaritaan ku kiai teh geus terus bae pemerintah ge terus bae tetapi kan terus bae deui nyana tsunami keun beres tsunami sugan teh salaladar muas keneh nyalembrung ta ganja mata tsunami teh kan ditata ku pemerintah nyalembrung ganja sorangan kan di Aceh mah jadi sorangan di sisi hau ge ganja jadi sorangan di Aceh mah di sisi hau ya hau tah anu di itu kan masih kena taneuh-taneuh di sisi hau ganja di topot di pot teh mimitina melak bunga kebel-kebel aya ganja Aceh satu daerah henteu sakabehna Aceh tadi daerah eta seperti eta lain dibasmi dimanfaatkeun deui bae dibawa deui bae ka Jakarta treukan keneh bae tsunamikeun deui gempakeun deui ku Gusti Allah masya malu masih Allah aman urang nu perorangan mah geus sering anu rentenir anu minta 10 juta jadi 100 juta eueuh jang mayar ku ari geus kararieu tah karasa ku sia leg-leg tah renten ku sia urang lamun ngomong kitu pan beuki mun aya ka kiai-kiai cenah kula boga hutang bari tadina 10.000 kuring 100 juta
Pan tuh dibayar-bayar pan anakan kumaha tuh haji lamun bebeja haji pendek mah bohongan sia tah cak aing ge ulah kos kitu mulai geus ya golok aing ka sia teh neuk minta nasihat goblok lain teu nyaho eta teh haram ka dia ceuli sia ai beungonam ceuli we hiji lain kitu nasehatan ku urang kadang-kadang urang bareng geus bae tuh urang loba tobat bae ka Gusti pasrah diri ka Gusti Allah ulah di bongana cak aing ge pan nya ge nya eta haram aju ku urang di bongana disepak bisa punya eta pasarallahu amalak kecuali kiai lamun aya kiai wari ambruk lantaran dibangun make duit pemerintah tadi nama santri aya 20-30 maju asup Golkar pondok nawa bagus santri eueuh masyarakat nu ngaji bebeja kan ka urang duh kiai ieu barang dibangun teh ku pemerintah jadi kieu duh padahal mah abdi teh nyaho sabarang teh duit teu pati bagus kan ieu kudu kumaha a'udzubillahi minasyaitonir rajim aya naon kiai Qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Caknya sadaqallahul 'azim. Maha bener Allah. Artinya makanya jadi penerjemah na panjak kiai pantau. Dengan nama Allah yang maha mulia dan maha agung. Sadaqallahul 'azim, maha benar Allah. Masa salaman ya. Jadi kumaha tuh bingung gitu. Ayat ulah sambarangan imanu pasayallahu amalakum bakal katembong gajen kukumaha ge amal urang teh ya nu kurang dipigawe maka cak Kangjeng Nabi awas inna rajulan amila amalan fi sokratin semma la babalah wala quwwatalah tapi kumaha ka dituna Masya Allah Karim lamun bae hiji jelema beramal kana pagawean amal bagus atau goreng beramalna fi sokratin sama di jero batu anu lesang bede di jero la babalah eueuh lawangan wala kawatak eueuh jandelaan kubata la kharaja amalukum ilan nas ka ilam makan masyaallah eta ucapan Kanjeng Nabi bakal tembong bae pagawean urang bagus ka tembong bagus goreng ka tembong bagus gorengna ka ilam makana deuk beramal naon bae wali beramal di gunung nu nyahoeun salat sorangan ibadah sorangan lila saha nu mere nyaho atuh bahwa di luhur aya wali ya Karim ya Allah bakal kanyahoan ka manusia cak Kangjeng Nabi kumaha kurang nyumputna eta pamalingan sakali dua kali tilu kali geus kajebegan mah kanyahoan bae bahasa jebeg teh bahasa Bandung eta sopan jebeg pasayarallahu amalak gehe kebal mah atuh kanyahoan bae. Nah, aya jelema nyandung rapih jasa. Geus curiga kabeh ge nya. Nya. Padahal mah saimah rejeng ka pisah ku tembok doang. Nu kolot belah dieu, nu ngora belah dieu. Tapi rapih jasa. Nyanana make mobil box, ieu makan asli cerita asli. Cerita sih mah make mobil boxna ditedeun di mana nyanana ka dinya kan teh curiga ke sapatu make naon atuh ngaranna mobil box ieu nah weh dilir atuh kieu geus teu kanyahoan setahun 2 tahun 3 tahun teu kanyahoan anakna geus umur kelas 1 SD ya kan eta ge kanyahoan gara-gara meuli es aya tukang es Meli, anak nu kolot kan datang gadinya. Keberan anak nu kolot, "Pak, beliin dong, Pak." Cak nu kolot, "Bapak kemana? Siapa lu, Bapak?" Itu. Emang bapak lu? Iya. Patut dicurigai nih. Tadi anakna, padahal bapakna geus kieu.
Maksudnya ulah siapa ngomong bapak tuh. Iya betakan meli es bareng tuh kan. Nah, anak nu kolot mah meli berikut pamajikan anak. Kunaon nyana nyuruh tuh, "Pak, beliin dong, Pak." Gitu kan. Iya cak nu kolot teh, lu ngatain bapak sama siapa? Sama ini. Emang lu anak siapa? Ini bapak saya. Cak nu kolot ya. Aduh, dada aing murag budak. Doa eta kumaha eta? Ye, kajian kumaha ge. I'malu basitum fasayyarallahu a'malakum. Bakal kanyahoan bae. Ye, bakal kan ti anak man kanyahoanana. Anu kiai anu nyandung teh kiai nu nyandung anu kebenaran aya anu ngajikeun pan milu ngajikeun kiai da kadinya. Bebeja anak anu kolot aya ngajikeun cenah ieu. Aya tuh ngajikeun. Kunaon atuh padahal bakan gilir. Padahal kan diri seperti eta teh geus sababaraha taun. Eta mungkin ka 3 taunna. Nya bebeja ngajikeun atuh geus kiai mah babari bae. Undangan lah. Tuh kan. Babari alasan undangan nujuhna matang puluh ngaratus atuh pamajikan teh nyana naon ieu. Horenganan dedeuh. Iya, eta kan bebeja tah. Naon ka? Ngajikeun geus sapenting 2 penting ka 3 pentingna kasubuhan. Gotu maksudna kasubuhan teh nya kan gilir kasubuhan balikna biasana balik penting gimana teu bergegeraan bae salah sorban tiung. Atuh tiung biasa we dikadiekeun. Nya kos teu boga salah teh tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cak anu kolot teh. Ha iya. Cak anu kolot naon? Nah. Iya munafik ya sok kajuki kitu anan urang rumah tangga iya naon sih naon diuk sakumaha PM diuk eta ka kiai eta atuh diuk kiai ge naon sih aing sasalahna ieu salah rarasan teh sorban buka aya naon sih sok kaju mamarahan ki isu sorban buka sorban kayak heula ieu aya naon ieu aya naon teh sorban buka dibuka ku jana teh diharap eta sorban teh tiung jana teh aing salah bawa sial jasa masyaallah teh eta kan fasayyarallahu amalakum kajahoan we ka nyandung ih aya deui kan ieu kiai nyandung keneh tenang hiburan ya. Jadi kacarita kene nyandung teu nyahoeun kan nu kolot. Tah, nyana hajat. Nyana hajat. Nu ngora bebeja. Haji, kula kadinya teh ulah. Oh masalah jeung moal nyahoeun lu jelema. Geus atuh. Geus. Biasa teh. Hajat atuh pan teu nyahoeun. Saha itu kan hajat mah. Geus, ada datang. Kabeneran imah kakana belah ditu. Jadi nu ngora teh datang ka dieu terus ka imah kakana kan. Atuh pan nyana teh ka hajina kadinya. Imah kakak anak ngobrol sakedeung lantaran hajat gegeraan bae datang kan ka imah deui aya mah setengah jam malah nyana ngaleungit ngaju kadinya deui barang di daeu kuno kolot teh sendalna sabelah lain sabelah sendalna nu hiji sendal awewe emang nu nyandu mah kitu delok boga rarasaan tolol langsung dicekel we kaji sadar teu kaji emang kudu naon sadar teu sih kaji mantas di mana ka haji jadi ka mana cek jadi ih atuh keur hajat ieu atuh mah ka mana henteu sadar henteu ka haji emang aya naon sia coba tungkul sakedeung sia aing tah tungkul heula sakedeung tungkul sendal akur henteu eta beunang ti mana ka haji beunang ti mana sendal jadi beda kos gitu ayo atuh banyak keur hajat banyak ditungtun kuno kolot tah si mana tah si mana eta deui nu kolot aturan engke bae nya. Teu aturan boga adab bae saeutik engke bae geus beres hajat. Ieu mah lain pan, tungtungna mah lain nongton panganten, nongtonnya pan. Nah ieu lah imalu asyarallahu amalak. Tungtungna kajen ku kumaha ge. Sahebat-hebatna bais tarasi moal ka ambe pais daging hayam. Tarasi bae. Awak orang di bagusan luarna makan make baju kokoh
samping ngecap gajah putih deh, kokoh putih, cap gajah putih, kopiah putih, sorban putih. Deh hebat, padahal di benak hati nama aya racun, di benak hati nama ieu teh aya tumbilaan, di benak hati nama ieu teh aya utek ugelan, di benak hati nama ieu teh kropos. Putih tinggal putih bajuna, putih tinggal putih sampingna, putih tinggal putih sorbanna, putih tinggal putih kopeahna, putih tinggal putih sendalna, tiluhur tepi ka hamda putih kabeh. Tapi di dieu na geuneuk pas sayarallahu amalakum bakal katembong. Bakal katembong ajen gugum mage. Ieu lain cak sasacak Allah. Ge, urang nyumputkeun amal bagus urang mung kanyahoan ku batur. Lah, ya amal beramal ka Allah, geus zikir ka Allah, sholawat ka Allah, geus embung kanyahoan, bahkan di hareupeun jelema mah urang bangun bidug bae, bangun kitu bae biasa teh. Tapi kolbu urang talukna ka Gusti Allah, fasayarallahu amalakum bakal katembong bae. Ieu kahebatan kolbu urang teu bisa disumput-sumput. Sabulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun ulah seuri sia boga pagawe naon sia. Emang aing teh nyaho. Ieu mah keur carita bagus, ieu mah jore meureun nya. Kajahoan wae kajen ku ge jero hate. Emang teu kanya pasayarallahu amal. Sabulan orang bisa, 2 bulan orang bisa, katiluna mah masyaallah. Jelema ya. Anu ngabobodo diri, jelema nu ngabobodo diri. Padahal mah lain kos kitu, tapi nyana bertingkah kos kitu. Misal sabenerna mah nyana teh henteu bagus, tapi bertingkah bagus, ngomong dibagus-bagus, segala dibagus. Padahal mah teu bagus. Tinggal tunggu tanggal mana fasayarallahu amalakum. Sabulan, 2 bulan, setahun bakal kanyahoan aslina. Emas mah kanyahoan aslina, jelema raresepeun kabeh. Jelema mah kanyahoan asli nu teu benerna, atuh disepak. Disepak, bahkan lain disepak deh penalti. Lain disepak deh, disepak bangsa kada disoer doang, ieu penalti ceger beres geus. Tuh kan. Emas kanyahoan aslina resep. Perak kanyahoan aslina resep. Mutiara kanyahoan aslina resep. Tapi jelema kanyahoan aslina nu kebeneran aslina teu bener di penalti. 12 pas. Geus teu make priwit deui teu make ieu mah langsung bae. Pasayarallahu amalakum. Ulah main-main jeung Gusti Allah. Ulah main-main. Sakumaha jelema kadeleuna jore, di balik jore aya bagusna pasayarallahu amalakum bakal kanyahoan bae. Jelema rudin amat, jelema goreng amat, jelema itu atana ijid amat, zohirna terjata zohir ngawadahan anu hebat di jero batin horeng aya nurun ilahiyun, aya ma'rifatullah. Wadahna bae dijorekeun ku manehanana, nu mentek dijorekeun embung kanyahoan. Sabulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Pasayarallahu amalakum bakal katembong hebatna eta jelema. Dibaguskeun awak urang teh. Di udang-udangan malah udang-udanganna ge udang-udangna ye hampir mun direndengkeun jeung ban Vespa gede anu nyana. Hebat jasa. Masya Allah dihebatkan guys, ngomong dalil, ngomong hadis, tapi di benak hatina aya hasudan, di benak hatina aya riaan, di benak hatina aya segala macam penyakit-penyakit. Pasayarallahu amalakum, udang-udang tinggal udang-udang bakal katembong amal asli. Imalu mas itu pasayarallahu amalakum. Ya Allah, satu sisi orang teh dititah, ayo ya gara beramal bakal kanyahoan, bagian nu taat aing kayaknya kajian disumputkeun bakal kanyahoan ieu. Berarti kan aya targetna resep bagi jelema anu maksiat ka Gusti Allah. Ayo sia teruskeun maksiat ke bakal kanyahoan ngarentet. Waduh irahaning aing bakal kanyahoan. Kabeh kanyahoan, nu maling ujungna kanyahoan, nu nyandung ujungna kanyahoan. Mentak mending per-peran bae kan nu kolot. Lamun endek banding bebeja, neng. Ieu mah kakak mah izinan bae. Aya naon? Izinan. Endek ka pasar tah lain, neng. Atuh iraha teu izinan. Aya deuk ka pasar mah jadi izinan bae. Lain, neng. Kunaon? Ieu mah kakak mah aduh. Naon sih? Iya aya jahe, neng. Aduh masyaallah. Ieu mah izinan saminggu bae cakena teh. Asana ngarumas jasa ieu. Asana kakak mah lamun teu laksana ka dinya. Nanaonan. Cek pamajikan teh. Nanaonan. Teu mah izinan bae bahkan anteur. Anteur ka mana? Ieu teh aya jahe ho. Oke.
ketungguan sakedeung. Nah, ketungguan sakedeung ke kalau ngijinan. Orengan ngasa golok. Tah, urang kan serba salah. Ari urang bebeja teh diizinan. Ari urang teu bebeja kanyahoan bae. Mending mana? Ayo mending mana? Tuh kan. Mendingan ulah nyandung. Neuk naon tuh nyandung sagala lah, geus. Lamun deuk nyandung nu jauh. Fasayarallahu amalakum bakal katembong ku Gusti Allah diri urang lamun geus ditembongkeun masih keneh bae dikiriman angin, dikiriman gempa, dikiriman tsunami, dikiriman banjir. Ketika aya banyak nu mantak para aulia Allah, osok aya nu dibere alamat banjir ye, dibere aya naon emang nyana kan komunikasi jeung Gusti Allah. Gusti kok aya banjir, aya naon sinu sabenerna dibere tah ku Gusti Allah alamat eta teh tah di daerah eta teh kieu masyaallah karim tuh pasayallahu amal bahkan wa rasuluh jeung Rasulullah ge bakal apalin da dibere wahyu ku Gusti Allah bahkan wal mu'minun horenganan jelema mukmin kamil anu mukmin tersebut tegas jadi kakasih Allah bakal diberenya deui boh dirina boh nu sejen Allah bakal nembongkeun ka amal bararea Rasul bakal nembongkeun ka amal bararea mukminun ge bakal nembongkeun ka amal bararea bahkan kanyahoan jamu minun teh horenganan di dunia jeung di akhirat umat Kangjeng Nabi mah bakal jadi saksi lain nyaksian nu kayeuna bae nabi nu baraheula ge bakal disaksiana ku umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditembongkeun di dunia keneh wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun wa saturadduna wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sahabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Allahumma hadina siratal mustaqim, Allahumma hadina siratal mustaqim, Allahumma hadina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima wa salli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tawi kang kaping 7 hurmatu shadaqatil fardhi 'ala nabiyiku. Haram sedekah fardu ing atase Kangjeng Nabi wa alihi lan pirang-pirang keluarga Kangjeng Nabi. Wa kadza shadaqatu tatawwu lan iku kaya ikilah shadaqatul fardhi. Tawi sedekah sunah ala rajihi ing atase kaul rajihi indal Hanafiyati ing dalem munggu Imam Abu Hanifah. Wal mu'tamadu indal Malikiyah lan utawi kaul mu'tamad ing dalem munggu Imam kang bangsa Maliki wa Syafi'iyah lan kang bangsa Syafi'i wal Hanabilah lan kang bangsa Hambali annahu usaduhune kalaguan ya juzu iku nang lil ali kada pirang-pirang keluarga Kangjeng Nabi wa mawali pirang-pirang maulani ali al-akhdhu pengalep sadaqah tatawwu saking sadaqah tatawwu kiasan alal hadiyati wal hibati wal waqaf leden kias gani atas hadiah lan hibat lan waqaf. Wa idza muni'atil alulan tatkala cegah apa pirang-pirang keluarga min hakihim saking hak ali sami zawil qurba ing dalem dungduman zawil qurba lam yuntu minaz zakat syai'an
kauraden wahia ali saking zakat ing sewiji-wiji inda Ahmad dalam munggu Imam Ahmad wa huwa lan utawi qalam yuntu as-sahihu iku qaul sahih min mazhab Syafi'i saking mazhab kang bangsa Imam Syafi'i li umumil adillatil maniati karena umumnya pirang-pirang dalil kang nyegah li anna manahum minaz zakat karena satuhune nyegah ing ali saking zakat li syarafihim kugena arah mulyani ali li qarabatin nabi kadue karabat kena karabat kangjeng nabi wa huwa bakin lan utawi syarafiku kang mangsi payam bagil manu aga sayoga apa nyegah wa zahaba malikun lan hukuman sapa Imam Malik wa badul hanafiyati lan setengah kang bangsa mazhab Hanafi ila jawazi dafya ilaihi maring wenang ngawehkeun zakat maring ali ina izin dalam ari kara iki syarafi amal maula amal mawali anapun tabirang-birang gusti faqad qolal jumhur kumaga teman ngucap sapa jumhur bihurmati sadaqati alaihim kalawan haram sadaqah alaihim ingatase mawali wa qala malikun wa badu syafi'iyah lan ngucap sapa Imam Malik lan setengah kang bangsa mazhab Syafi'i la jawazi dafi zakah ilaihim maring wenang ngawekeun zakat ilaihim maring mawali lianahum nasaduhuna yang mawali laisu biqarabatin qaranana yang mawali biqarabatin iku tetep galawan qarabah wala hazalahum lan orana dungduman iku maujud lahum kadue gitu mawali sami zawil kurba ing dalam dungduman zawil kurba fala yuhramuna minas sadaqah kauraden haramkeun ya mawali saking sadaqah kasairin lasigaya sagagarine manusia waliana ila tahrim lan kena sadune ila tahrim wahia lan utawi ila tahrim as-sarab iku sarab maqadatun bihim kugang den sepiakan ing dalam mawali rawil hadis wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza irtafa'a alaina wal bayn wal makan kadat galan larima ilang apa aina lan bayn lan makan wal jihad lan sagahe jihad wadda salalan warulan narima petepung apa pirang-pirang cahaya ku sifat gaden bukakeun lebasa abazat bisifati wa bil ma'rif kalawan sakahe sifat lan pirang-pirang ma'rifat padzalika haqiqatul mayyah magautai mangkono ku sifat iku hakikat sifat bareng idh huwa subhanahu na utai Allah maha suci Allah munazzahun liku kang den bersihaken anil infisali wat isali wal ittisali bil hadis saking dari mapisalan dari mapetepung kalawan kang anyar walau tara urang nyaritakeun tentang sifat barengna Allah nyaritakeun tentang barengna Allah jeung urang eta adalah macem-macem barengna bil ilmi umumun barengna bil qurbi khususun qurbu bil ilmi umumun qurbu bizuhurit tajalli khususun ketika geus tajalli ialah dunudani in fatadalla fakana qabasaini au adna
lamun urang berangkat ka Bandung ninggalkeunana lembur nu ditinggalkeun ku urang teh lembur daerah-daerah di dieu ninggalkeun Kabupaten Tangerang, Jakarta, Bogor, Cianjur, Sukabumi, Dalarang, datanglah ka Bandung. Urang mun ka Bandung seperti gitu. Urang deka Mekah ninggalkeun negara Indonesia, ninggalkeun Malaysia, Singapura, ninggalkeun Dubai, Abu Dhabi, Yordan, ninggalkeun berbagai negara, terus asup ka Jeddah, ninggalkeun negara-negara. Ketika urang hayang wusul ilallah ma'iyah ke jadi aya sifat bareng. Teu bisa dihayal tapi kudu aya nu ditinggalkeun. Nu ditinggalkeunana lain negara. Lain nu ditinggalkeun teh lembur ka Gusti Allah mah. Da Gusti Allah mah nu ngadamel langit bumi katut eusina. Di mana bae aya ngan teu bisa ngahiji Allah jeung urang. Teu bisa pisah Allah jeung urang. Ngahiji teu bisa, pisah teu bisa. Wah cenah teu kaharti, emang eueuh potongan kaharti sia mah tuh. Oh, potongan kaharti. Koba. Sebab Allah maha qadim, urang mah maha hadis. Allah mah nu ngadamel khaliq, urang mah nu didamel makhluk. Atuh geus teu bisa dihijikeun antara khaliq jeung makhluk. Oh, lain eta, horeng perasaan. Mantak urang kudu ngaji rasa. Coba icip-icip eta sayur, dicip-icip asin karasa. Coba icip-icip eta sayur asin, coba nu ieu amis. Coba buah ieu amis. Coba nu ieu hasem. Coba eta tanu ngadung kuluk. Naon eta? Coba. Barang diasaan hasem. Coba deuleu naon? Tai ucing. Karasa. Ngaranna ngaji rasa. Oh. Ka Allah mah make perasaan. Diawali ku iman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Urang geus iman ka Allah, dalilna ente nu mantak iman ka Allah bahwa Allah pangeran. Allah teh pangeran, nu mantak Allah pangeran. Allah teh nu ngadamel. Aya nu didamel, dalilna setiap aya nu didamel, aya nu ngadamelna. Teu kahartieun akal mun aya dadamelanana eueuh nu ngadamelna. Lumpatkeun terus saha nu ngadamelna pasti ka Allah. Urang lamun nyaritakeun tentang Tritunggal Kristen, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Tatangga. Wah, cak Kristus jadi lain kita yang ada kitu bae. Teu arti. Aya kelahiran Yesus Kristus, memeh Yesus saha atuh pangeran teh? Ih, cenah manusia ngan Gusti Allah nyanding pangeran teh kadinya. Tadi teu puguh teu karuh pangeran make sundang sanding. Emang jurik newo-newo. Tok urang gitu-gitu. Teu kaharti urang mah sebab teu iman. Nyana mah Tuhan teh tilu, Tuhan Allah, Tuhan Anak, Tuhan Kudus, Yesus Kristus. Tilu jadi hiji. Sarua
Buddha atau Hindu. Dewa Brahmana, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Eta irahayana dewa teh baheula nyana tapa. Sanggeus tapa saking istimewanya na tapa. Pangeran nyanding ka dewa. Deuh tadeui pangeran. Sundang sanding segala rupa. Nyandinglah ka Dewa Brahmana, nyandinglah ka Dewa Wisnu, nyandinglah ka Dewa Siwa. Eta tilu dewa. Dewa Brahmana, Dewa Pencipta. Dewa Wisnu, Dewa kitu anu ngaraksa menjaga, pemelihara. Dewa Siwa, Dewa perusak. Jadi tilu dewa ngahiji mantap nyana ge sarua Trimurti. Naon bedana jeung Kristen? Dewa-dewa keneh datang ka urang aya Empu Sindok. Itu bararugu. Etala petapa-petapa saking istimewana. Ieu diorbitkeun lah ku masyarakat nu ngadewakeun jadi pangeran. Patekah arti pangeran jajadianan sakumaha tangkal buah daging. Buah daging jajadian. Seke ngaranna. Kita dewa seke berarti kan. Urang mun gitu-gitunya marah sebab teh pangerannya na. Di dewa-dewa di pangeran-pangeran lain sok nu nyiptakeun saha kumaha mimitina. Mana geura kitabna nyeuleunnya na kitab. Yeun nyana kitab Injil, jeunan nyana lain Injil nu asli, Taurat nyana lain Taurat nu asli. Kitab Weda jeunan nyana emang kitab Weda bah jeunan nyana bapeda menang nyana dan lain-lain sebagainya berbagai kitab jeunan nyana baca Al-Qur'an beres kabeh. Teu bararuguh. Nah, ndeka Allah kuari lantaran geus syahadat. Mulai atuh sok hayang wau jeung Gusti Allah. Allah nurunkeun jang paranti nu ngawauhkeun ka Gusti Allah. Dimimitian ku Kangjeng Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh terus datang ka Kangjeng Nabi Musa, Nabi Isa, diakhiri ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu. Anjing Nabi teh dek ngawauhkeun makhluk na ka Gusti Allah yu urang ka Allah make syariat datang ke ka Allah aya deui hayang nu leuwih istimewa yu urang ka Allah make thariqah datang ke ka Allah di akhirat cuman ke datang di dunia mente kitu bae sakitu. Aya nu hayang di dunia keneh geus datang ka Gusti Allah wusul ilallah hakikat. Kangjeng Nabi teh mawa syariat thariqah hakikat. Aya nu datang ka syariat doang kos urang kieu wudu bari culak cileuk. Salat bari culak cileuk. Keur salat aya nu liwat susuna gede dideuleukeun. Keur salat aya suara musik ilu joget. Keur salat aya nu marhaba kabawa ku nu marhaba. Keur salat macam-macam keur salat. Keur salat teh macam-macam nu tadina eueuh araraya. Jak keur teu salat mah henteu. Ieu lah salat urang. Urang mana? Pokona urang bae geus. Syariat ngaranna. Zahir doang rapi zahir nama wudu. Salat, puasa, zakat, haji. Emang etalah jang paranti ka Allah bisana sakitu. Geus saya datang ka paeh kos itu bae. Salamet sebab aya syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asa kurang puas kos itu teh ibadah teh naik make thariqah. Geus neleuwihan suluk berarti ayeuna mah maka perjalanan khusus sok geura mulai loba larangan-larangan teu meunang ngahiji jeung ahli riba teu meunang ngahiji jeung ahli zalim
Adapun zahir mah pek bae ngan hate dika Allah keun dikasor dika akhirat keun di dunia babarengan kadeleuna jeung masyarakat di dunia bareng babarengan kadeleuna jeung pemerintah tapi hate akhirat. Oh ai kos kitu mah babari atuh urang asup ka Golkar zahirna doang cenah batin nama ieu asal dibere ditarima asal dibere ditarima jajak kabek kieu boloon teh mah kos itu torekat tampilingan teman nu ngaku torekat kos kitu mah ieu cuma mah lain ka Golkar petilu bebeskeun ieu mah lain petilu VKB rante nu bener kabeh ge teu meunang norikoh mah keur ka Allah mun syariat los teu atas nama torikoh ieu mah bersyariat los mah kos kitu mah sebab atuh bersyariat mah dikhawatirkeun ka surgana ge ka sorga ngan ka neraka heula mayoritas sakadar dikumbah doang digubiah gitu masalah sabira dibersihan doang atuh janjanana ge di ka sorga embungeun jependi wayahna ka sorga heungkeul ajakeuna henteu teu sanggup ka sorga kunaon sorga geus bersih emang aing ngaji ih kudu ikubah heula di jahanam ambo budak di roskam heula nyanana ge embungeun ka sorga teh embungeun ku sebab bobolokot kos urang bae sakumaha kamari mentas ngagaru aju pemajikan urang ngagawean di kasur nu serba wow make spray segala rupa pan hairspray make menyan abe seugit ti ditu da wareng mah bojurig nah cek pemajikan ka dieu urang sosonoan engke mandi heula embungeun nyanana ge sebab naik ka dinya kudu bersih ieu ge ajipen di tita ka sorga embung cek nya kunaon kredit cenah geus bersihan heula sadar sorangan nya ge sanajan ku malaikat teh di kanarakakeun nya ngagujubarkeun maneh nah gujubar euy sia kudu lolonja euy mandi cek nya nyana ge sadar teu daek ieu teh jakanya hoan tina beungeut na panarideung tapi geus norekat mah mana larangan atuh aya norekat jeung syariat eueuh bedana mah teu tah babari ngomong bae lain ngomong ieu mah teh urusanna namun kamari mah ieu urang urusan zahir aya teh kotokan bersihan aya taneuhan bersihan aya haraman bersihan zahir ku ari mah geus menuju batin oh ieu mah duit ti pamarentah kokocoranna ti ditu embung aing mah haram oh ieu mah partai jangan gugulung soal dunia bae bari eueuh anu araradil haram jangan aing mah oh ieu mah organisasi teu bener ku ari mah organisasi teh lantaran dipake tanjakan doang jeung tarajer oh teu bener haram jangan aing mah si itu mah kos kitu usahana haram jang aing mah embung aing mah nyana doang sorangan deka Allah mun ditanya kok ieu embung itu embung deka Allah norekat ngaranna kok batur mah peuting teh sare aya sia mah molor norekat aing atuh babari norekat kos kitu mah horeng babari pan atuh sia mah batur mah itu daharna setik sia mah 2 piring aing keur norekat ulah loba omong sia oh kos kitu nya norekat atuh heueuh norekat naon ieu ulah loba omong pokona aing mah nyaho wusul be ka mana wusulna adi tuh na mana jahanam atuh ieu beda mah kumaha maka kudu aya nu nuduhkeun atuh tentang batin teh geus digambar atuh ke awak teh di jerona nu digambar teh lain di luar urang teh lamun neuleuh zahirna mah ieu teh sirah neuleuh zahir mah ieu teh leungeun neuleuh zahir mah ieu teh dada neuleuh zahir mah ieu teh beuteung neuleuh zahir mah ieu teh kubul dubur neuleuh zahir mah ieu teh suku jerona coba batinna digambar bakal ngarupa Allah bakal jadi lafad Allah coba ge urang kieu teh setuh tuh ieu bakal jadi Allah set ya. Bakal jadi Allah
anu di luar wal bisa neule sanu nita ngaji di luar iya bakal cerita ala kadar doang iya bakal jadi Allah ti dieu ka dieu bakal jadi Allah lamun di torikoh ke iya jadi Allah digambarkan percis ke bakal narik nanti manangan lima bayangan we wungkul tuh lain Allah iya bakal jadi ti dieu bakal jadi kabeh eta zohir jang ngabayangkeun batin wari di jero ku urang digambar mulai make lembutan bisa jeung henteu kumaha maneh cak guru usahakeun tahap awal ieu ka dieu tahap kadua ieu ka dieu ka katilu ieu ka dieu sok heula mulaian geus teu kudu dipotokopi kitab thariqah mah sebab teh perjalanan kumaha guru bae mere sanajan teu boga tulisanana masalah thariqah mah daripada boga tulisanana teu dilaksanakeun dibuka bae emang amil amil buka deui berup jari simajuru kujarang jas gasoge sejumna jeung dalu kana we dalu kana naon kada kamari aing ngaji pohoan ji atuh kumaha sia lain ka mana kara walipu aing mah lain walipu ja kamari ti guru walipu lain aing mah naon cak musa urang abtadi abtadi walipu dicak musa urang abtadi cak urang ribut gelut taluk padahal bener kabeh nah ieu keur carita lain kos kitu thariqah mah teu kudu boga bukuna ayo bae ti guru soga dia praktek ti guru sila sia sila kieu silana bareng sia bareng tarik nafas tuturkan beat ngaranna laksanakeun eta nya peting sia hudang ngising sia piting ngising ngisang sia ajo ngopi beres hes deui babari orang norekat atuh kos kitu norekat si kos kitu makana guru ne kumaha lalakonna thariqah mah perjalanan menuju Allah suluk disebutna kadituna acak-acakan torekat teh haju aya di Golkar norekat teh haju aya di partai cak anu di ditu deuk ka Allah mah akur bae deuk di mamana ge nu penting karena Allah bisa henteu sia di Golkar kena Allah dibabeeteun sia ku aing je sok aju kitu sia gelut sia jeung aing tungtung nadek norekat gelut bae kunaon teh laranganana nu mantak dilarang mal bisa gitu bae sudah ese ieu teh deuk ditinggalkeun tuh nya eta keur norekatna bae ge hese tahap awal tahap kedua wah tahap aya nu dibagi 4 nu dibagi teh nu bagi 2 sugro kubro daerahna doang teh mah adapun ka dituna dibimbing ku guru ulah ieu kudu kieu perjalanan ngaran nu mantak teh kudu boga tulisanana ongkos urang ngaji Quran urang unggal isuk-isuk ka guru bismillahirrahmanirrahim terus alhamdulillahirabbil alamin balik deui alhamdulillahirabbil alamin balik deui alhamdulillahirabbil alamin beuki parah di budak lain beuki bagus beuki parah alhamdulillah ain cak guruna tadi dia tak coba sekali di guru dibere hot lek bae tah ngeunaheun ieu sering-sering ki aing seubeuh cak guru teu gaji tajwid tapi praktek sok terus alhamdulillahirabbil alamin ro hasia ro lain ro balik deui alhamdulillahi rabb cak murid deuk iraha geus aing tasdidkan rabbil rabb alhamdulillahi rabbil budak
nyana geus ngap-ngapan bae di dieu geus sajam masih kana bulak-balik alhamdulillah hop guru ge leuleut cai mataan gitu mah geus trek istirahat balik deh esuk aja deh alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terus ihdinas siratal mustaqim terus siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin doh ya budak menang di mana sih ya eta menang tina koran ulah doh bot waladdallin ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bos yang mah dal tambah bot serik aduh budak tilu batik katilu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wow kopiah nganceleng wah beres hasil dicarekan nyana nyahoha nyahoro nyaho tasdid praktek dah doang ketika ditanya mah ai eta rona kandel apa ipis teh nyaho nu penting bunyi na kos kitu ketika rabbi eta naon ngaranna teu nyaho tapi praktek namanya nyaho ketika manehanana nyaritakeun iyyaka na'budu parcis tapi teu nyahona naon ketika walau do di mana posisina nyana teu nyaho tapi pas jasa didengekeun ku urang rapi amat tapi teu nyaho ikhfa idgham izhar gunah dan lain sebagainya tapi rapi bandingkeun jeung Haji Pendi nu ngaji tajwid barangnya namanya ho ieu ikhfa ieu izhar ieu gunah ieu bila gunah dan lain sebagainya ai prak bae ngaji Fatihah urang embung ngamakmum asa pakia-kia amat alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim wah ieu mah kudu kakedu ieu mah ieu teu bagus nyana tajwid nama rapi tapi barang didengekeun teu bagus bisa tajwid lisan praktek teu bisa aya anu praktek bisa teu nyaho tajwid maning mana tuh kan janu penting nama ngaji tajwid ge jang bagus mentak zaman baheula mah zaman baheula sakuran diajikeun ka guru rapi luar biasa teu nyahoeun ikhfa teu nyahoeun gunah teu nyahoeun tajwid dan lain sebagainya teu nyahoeun qalqalah dan lain sebagainya tapi rapi macana baheula ge kitu ngaji thariqah teu nyahoeun ngaran-ngaran thariqah teh istilah-istilahna tapi nyarana percis noriqah kuariba lamun carita thariqah rapih jasa tapi proposal terus bae sumbangan ti pamarentah terus bae wayah kampanye Golkar nyana diharap hidup cak nu ditukan modar aduh cenah kiai urang norekat pan kieu amat ai zikir mah ambalayah loba jasa tapi kos kieu bohong nyaho lisan nyana teu nyaho praktek buku larangan ye cenah Gus Dur mah pangramanyieun ulah nyaritakeun Gus dibabet sia ku aing atuh beda lirikanana antara nu geus usul jeung nu lain Gus Dur kerja di presiden emang kaunikan di dieu ka Jawa Timur berangkat set datang ke Jepara cek Gus Dur teh kita kesini dulu nih kesini kemana sini Gus kesini nih kesini kalau kadieu beres itu terus iya presiden ka gang nu leutik terus ini kita acaranya di sana dulu di apa namanya di Jawa Timur lagi tunggu ngomong apa terus datang aya pasar leutik mah didinya aya tukang kado kita beli kado dulu presiden si koski heran turunnya di mobil Mercy nomor hiji anu itu pan teu meunang kita nungguan di itu di jalan utama nyana maka dinya pan duren berapa ini
Ini duren 50.000. Ini kan Gus Dur ya, udah jangan ngomong-ngomong Gus Dur, berapa nih? 50.000, beli 5. Itu ditawar deui. Jadi berarti 5 kali 5 seberapa Haji Pendi? Tuh, biasa ngaco kos gitu nya namanya. biasa bayar. Ai dibayar 10 juta. Kenyataan ya, Wah. Ngageter-geter panu narimana. Ngageter diberi 10 juta. Ya, makasih ya. Cerik kan itu. Awewe. Anu dagangna awewe. Cerik jana. Yuk kita naik. Cak supir jeung ajudan beli duren 5 10 juta. Barang jadi presiden aja Gus kok jadi begini. Jangan banyak omong cak jana. Dilalaga di jero mobil. Dulu gue pernah begini kok jadi begini. Udah jangan banyak omong, udah ayo kita ke Jawa Timur sekarang. Terus di jero mobil teh ini durennya belah aja. Presiden ngadahar duren di jero mobil. Beli udah makan unik, itu udah unik. Kenyataan nih lain lalagaan. Lain lalagaan cuma kenyataan. Datanglah ke jalan utama. Wow, pengawal. Terus diberangkat lagi. Cak pengawal habis dari mana emang dulu? Jangan banyak omong gitu nah. Sekarang ke Jawa Timur aja. Nu heran ajudan jeung supir nyana di Jawa Timur ngomong bahasa kumaha si Cuplis jeung si Unyil. Saknyana itu tadi kita beli duren 10 juta. 5 10 juta. Nah, sekarang gini. Kita sampai ke Jakarta, nanti kita ke sana. Itu tadi tukang duren kita tanya. Coba ada enggak itu sebenarnya tukang duren? Oh, langsung beres ke Jakarta, datang deh ikan kadinya. Nah, tukang durian nutup. Nanya, tukang durian yang di sini, Mbak, kemana nih? Oh, dia di rumah. Di mana rumahnya? Diberi alamatnya. Sini lurus, belok, sesuai jeung tadinya. Imah nage kosong. Sasaha di imah. Nanya kata tangga. Mas, ya ini rumah tukang durian ya? Iya, ini kemana? Oh, dia sekarang lagi ke kota Jepara. Emang kenapa? Dia suaminya itu sakit, udah 1 tahun. Nggak bisa berobat karena nggak punya uang. Kemarin ada yang turun dari mobil sedan, beli duren 5, ngasih 10 juta. Dia sangat girang, jadi suaminya dibawa ke rumah sakit. Nah sekarang sudah ada di rumah sakit. Jadi dia terima kasih sama yang turun dari mobil sedan itu. Masya Allah, sahanu nyaho tak butuh. Karena duit 10 juta jang naon gitu ngaranna ka rumah sakit. Sahanu nyaho jeung sahanu ngabejaan. Ye, pugu Haji Pendi mah batur geus ngareng-ngareng kitu dibere. Geus ngareng kita bantuan tetep teu dibere. Itu mah teu nyahoeun bere, kasih 10 juta, geus. Bu mahal jasa tama duren. Artina 5 10 juta ngadahar hiji asana sataun teu kudu dahar tah teh. Ku mahal-mahalna. Ieu mah nu jadi masalah saha nu ngabejaan. Salakina muriang 1 tahun Gus Durna di Jakarta bae. Kemudian lewat kadinya heula, padahal di jalan utama kabeh titah cicing. Mungkin ceknya sak Gus Dur setengah jam atau lebih, pokoknya bagaimana sampainya aja. Saha tah nu ngabejaan kos gitu. Masya Allah karim. Kenyataan tamakan kos itu jelemana hirup keneh kuari. Mun ditanya di ngaranna aya kabeh. Nyana ge gode kepala. Cager lah suamina. Begitu cager. Dengan uang sakitu pas-pasan 10 juta nyana bebeja ke pemajikana ini lu dapat uang dari mana? Bebeja lah seperti itu. Nyana terus menelusuri ternyata Gus Dur nyana dek terima kasih mawa bakaka ke Jakarta. Atuh mawa bakaka kan jadi dek terima kasih mangkaning make urang lembur maka senda jepit sebelah lain. Datanglah ke istana Assalamualaikum. Cak pegawai istana tidak boleh tamu yang begini masuk istana, nggak boleh. Gus Dur masuk ya Gus Dur masuk, siapa bilang nggak boleh? Orang bawa bakakak pancal anu nggak bejaan bawa bakakak eta. Masya Allah, bener gitu. Gus terima kasih, ini suami saya sekarang alhamdulillah udah sehat. Saking terima kasihnya nih saya bawa bakakak ke sini Gus, buat Agus ya. Udah saya mau terima kasih. Udah saya sekarang mau pulang lagi nggak punya ongkos.
dibere ku Gus Dur balik geus ka ditu ngeteng biasa aju bakakakna ku Gus Dur teh di pesetan-pesetan nu tadi ngalarang teh ya tuh dihareup dibere mentokna makan loh buat lo tuh bakakak kadang gitu-gitu aduh sering-sering tamu yang begini bukan tadi larang lo Gus Dur banyak unik baik tuh pernah anu nyaritakeun kejadian seperti gitu nu jadi masalah saha nu ngabejaan muriang satahun teu boga biaya hese Gus Dur nyahoin nah ieu mah keur carita urusanna urusan syariat urusan thariqah urusan hakikat ieu keur carita lah Gus Dur ge ja norekat di partai tuturkeun ku sia kos kituna hayu ulah nyedekeun ka Gus Dur sia bae heulana sia mah pugu kadal ge di emam kadal di emam kadal komo rek oros mah tuh ieu norekat kos kiamat nah iya jadi urang ulah sambarangan torekat aya nu ngabimbing horenganan nu mantak Gus Dur waktu make ieu kukula ditanyakeun make gelang nanti saha eta teh lain sabarang loba anu guru-guru na mere kanyana padahal nyana makan teresepkeun cincin diresepnya nama lantaran hiji bae Allah tapi satu ketika dibere ku guruna pake Gus waktu manehana nandek naik jadi presiden nyana make cincin ieu cincin mah dibikeun Kanjeng Pendi hook ieu mah cincin tuh pan cenah cenah norekat hook ulah loba omong besi mentanya na kaburu dipiheulaan bae nah geus ulah nyedek-nyedekeun kana geus usul hese nyarita kedananya nama nah kuari mah bersyariat urang endeu ka Bandung aya anu lempang suku sebab bisana lempang aya nu naik sapeda sebab bogana sapeda aya nu naik motor sebab bogana motor aya nu naik mobil sebab bogana ge mobil syariat geuning mulai kuari urang ayeuna mah neuk rada istimewa sebab ari make perjalanan-perjalanan di sisi mah lempang sapeda motor mobil eta mah masih keneh loba luka-liku di sisi loba warung-warung remang-remang loba rest area kitu keneh kitu loba anu laliwat nu pingpingna nyingkap anu susuna nyingkap geus puguh dadana aduh luar biasa mantap Kanjeng Pendi maka Bandung teh asana sakedeung sebab neuleuh anu kitu bae cakena teu karasanya ya perjalanan moal karasa tuh sebab pingping di deuleu bujur di deuleu dada di deuleu coba lamun zikir mah asa kebal la ilaha illallah la ilaha illallah maca shalawat geus menang 1000 angel cenah ka Bandung atuh kulantaran neuleun pingping sakedeung cenah ka Bandung atuh kumaha matana dikepar terus nah eta lah loba naon gitu ngaranna awaik gangguan mampirlah di warung ngopi lah ngarokok lah lapar dahar lah syariat ngaranna ka Bandung teh ketika orang naik kereta thariqah ngaranna geus lain deui mulai geus teu nulu rest area teu nulu nanon ngaprit beta kareta mah Bandung Jakarta mah Bandung set kong warga lawan brek datang ngan dedeleuan aya keneh sama kasisi kagigir bisa neuleuh lembur-lembur di rel urang bisa neuleuh di kareta anu ngan teu bisa ai mampir mah ngan neuleuh neuk mampir ge teu bisa yang dibalangkeun masinis sia mampir teu bisa kareta torekat ngaranna ieu mah deuk make hakikat lah geus usul lillah naik pesawat tet dengan jarak tempuh anu hese dicaritakeunana Jakarta Bandung langsung urang naik teu neuleuh ka sisi kagigir aya naon teu neuleuh datang set datanglah ka Bandung teu neuleuh aya rest area teu neuleuh aya nu liwat teu neuleuh aya nu dagang teu neuleuh anu datang urang ka Allah sarua ndek make syariat kudu mampir heula di rest area ngarokok heula mentek urang ndek ka Allah make syariat aya ririungan aya organisasi aya partai aya kampanye hidup eta karena bersyariat takos kitu tah tinggal laju jeung henteuna syariat teh aya anu kelas bawah berarti motor nyana sepeda aya anu kelas mobil berarti eta mah berarti nu nyekelna jeung anu bawahanna tinggal kitu doang pada syariat kitu bae syariat
aya teu datang ka Bandung lantaran kempes teh lah kurang bensin lah lesu lah datanglah ka Bogor balik deui lah kunaon lah cara rape aya nu kitu ih syariat mah kos kitu bae ketika toriko mungprung loba mah loba ngan geus teu melu tapi dedeulean aya keneh suluk garana tapi ketika geus hakikat teu neuleuk kaler kidu nah ieu nu deuk dimaksud teh wa iza izartafa'al aina aina baina makan jihad teu aya nyaritakeun di mana Allah aya kumaha Allah antara urang jeung antara di mana Allah jihad teh aya watasolal anwar cahaya itisol ka urang tina perasaan urang deket ka Gusti Allah dunia makhluk dunia jeung makhluk teh urang deka Bandung nu ditinggalkeun teh nagara kampung urang deka Allah di jero hate ulah aya duniaan ulah aya makhlukan hiji be Allah dengan cara suluk tadi menang pituah ti guru dibimbinglah ku guru aya nu eko-neko set urangna cerdas bisalah ka ditu ku sifat zat bisifat wa bil ma'arif fadzalika haqiqatul ma'iyah etalah hakikat ma'iyah perasaan asa jeung Allah aduh geus eueuh nu dideuleu kabeh ge eueuh nu kadenge iwal ti Allah rasa tama kos kitu teh mafi bijubati ilallah eueuh nanaon di jero jubah kula kecuali Allah unsi jeung Allah nya nama menghindar ti makhluk menghindar ti dunia jeung Allah eueuh nanaonan mun dibongkar dadana hatena eueuh nanaonan hiji be Allah datanglah nyana kahana hakikat ma'iyah asa bareng jeung Gusti Allah nah idhuwa subhanahu mudazzahun adil infisal wa ittisal bil hadis maha suci Allah karena Allah mah dibersihkeun tidak infisal jeung ittisal bil hadis neueuh carita di mana kumaha keur kumaha jihad mana teu aya eueuh antara jeung Allah urang mah kan aya antara lantaran urang mah antara urang jeung Allah mah antara aing teu pernah teu neulekeun ka sia sugan sadetik aing teu neulekeun teu pernah aing teu pernah teu nyaho ka sia sugan sadetik aing teu nyaho ka sia aing teu pernah teu ngadengekeun ka sia sugan sadetik aing teu ngadengekeun ka sia eueuh antara Allah jeung urang mah ngan urangna ka Allah na naon tah nu urang ketika Allah neulekeun ka urang teh Allah mah terus bae teu pernah teu neulekeun urang di gunung Allah neulekeun urang di leuweung Allah neulekeun urang di laut Allah neulekeun urang di kota Allah neulekeun urang di lembur Allah neulekeun nangtung diuk Allah neulekeun kok urangna jarak antara urang jeung Allah antara urang jeung Allah ketika urang titah boga rasa dideulekeun ku Allah kahalanganlah ku mio kahalanganlah ku si sarwiti kahalanganlah ku mobil kahalangan ku perusahaan antara urang jeung Allah urang kahalangan ku dunia jeung ku makhluk etalah nu kudu dipiceunan supaya Allah neulekeun ka urang ge asa neuleuk ka Allah hayang boga rasa kitu teh perjuanganana melalui sulu piceunan eta kudu ditinggalkeun lain lalagaan paninggalkeun kos kitu teh kudu boga gunung, kudu boga guha, kudu boga jang nyepen, ninggalkeun zohirna. Sebab batin teh dek ninggalkeun ana hese, ayo zohir dedeuleuhan jeung dadengian, kudu ngasingkeun diri. Uzlah ngaranna. Kos kitulah terus bae urang ngaropea batin urang teh pemikiran sehari-hari ieu teh bareng jeung di pikiran ku urang. Urang teh babarenganna jeung saha sakumaha nu dipikiran ku urang kuari barengna jeung nu dipikiran ku urang dipikiran ku urang usaha urang bareng jeung usaha urang nu dipikiran ku urang teh tani urang bareng jeung tani urang nu dipikiran ku urang teh meuli mobil bareng jeung mobil urang nu dipikiran ku urang awewe urang keur bareng jeung awewe wali mah eueuh nu kitu hiji bae bareng jeung Allah jingkrai nu kos kitu ialah idhuwa subhanahu munazzahun anil infisal ittisal bil hadis nah nu mantak ka dieuna nah walau taro ahlun najwa wallahu a'lam bissawab.